Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun aku simkuring Mapel Sudiana di kelas 11 IPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggeukeun ka derajat masuk Allah Subhanahu wa taala anu maratos masieun pirang-pirang kanikmatan dugi ka ayeuna ku kersa tuntunna urang sadaya. Biasa ngariung mungkulung di ieu tempat dina kaayaan jagjag sehat. Salawat mewah salam mugia salamina ngocor ngagolontor ka junjungan alam nyaeta Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kalangkung ka para kulawargana ka sahabatna oge ka urang sadaya salaku umatna nu salamina turut kana syariat dicandangna. Bapak kepala sekolah anu simkuring dihormat, Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipihormat rerencang sasapit samanis anu kusim kuring dipika deudeuh sareng pika cinta simkuring ngadeg di dieu bade ngadugikeun eusi biantara anu ngeunaan pika cinta seni budaya Sunda ka barudak sakola. Hadirin kapihormat simkuring bahasa Sunda teh bisa pituin orang Sunda tak aya sanes urang Sunda teh kadah mibanda rasa katineung kana budaya sorangan ulah nepi ka jati kasilih ku jurti maparin ku ngaraksa jeung ngariksa kana budaya sorangan arek usaha deui budaya Sunda teh dimule lamun lain ku urang Sunda sorangan bahasa Sunda bahasa Indung hartosna orang Sunda di mimiti bro ka alam dunia kudu dibiasakeun make bahasa Sunda kumaha atuh ayeuna mah geus langka we anu nyebut ambu jeung ambang kalah oge mami papi malah ayeuna nyebut deni sigana bakal leuwih nyerep lamun ka budaya ayeuna dibiasakeun ngawangkeun teh bahasa jeung budayaan sorangan. Contoh dina bahasa simkuring hese make bahasa Sunda teh padahal boro-boro nyarita maca oge teu bisa tah di ayeuna urang kudu saeutik-saeutik mimitian nyarita ku bahasa Sunda anu bener. Contohna anu kadua nyaeta barudak mah apal keneh kana lagu-lagu barati dibatan lagu-laguan budaya bahasa Sunda sorangan. Nah, ti eta urang teh kudu mika cinta budaya Sunda kanu seni budaya Sundana. Salah sahiji cara anu dasar pikeun urang sadaya bisa mika cinta bubisna ngagunakeun bahasa Sunda dina hirup ka mungguh sapopoe. Sabab aya peribahasa yen bahasa teh nunjukkeun bangsa lamun geus bisa ngagunakeun bahasa Sunda dina hirup sapopoe eta jelema geus pasti mika cinta kana budaya Sunda. Sakitu anu pikahatur sapanon carang sapakan. Hapunten pilih aya kalepatan